Poe ke-115 Civil dan Ngevlog di tahun 2020 genep. Haga logo begestigi halo besti. Hari ayeuna teh abi teh keur semangat pisan mentak naina teh kaluar imah ek ulin da bosan ngeremoy imah mah kos lama sameme init ka jalan gede teh nyimpang heula ka warung soalna aya barang beulieun sanggeus meuli barangna langsung we ieu teh transisi ka jalan badag di ditu ek neang si ade biasana manungan di sebelah dinya tadi belah katuhu ari pek teh eueuh geus ternyata ayeuna teh digena gawir boroma geus hengrang soalna abi teh teu boga kuota jadi ek ngahubungin ge hese da kieu ning geus ari user wifi mah karasa meureun kumaneh anu sok boga wifi di imah mah nya geus bener teh lamun ini keluar sangsara we. Nah jadi si ade teh neunguan di dieu nya geus tah dina gawir ieu maksudna teh aya jalan satapak cuman leutik pisan lanjut geus ngajemput si ade teh OTW deui langsung ngajemput si Ipan di teh nyimpang heula ka si Ipan teh tapi motor teu bisa asup soalna dihalangan jadi teh abi lempang heula saeutik ka hareup abi teh ieu keur semangat pisan nya geus mantakan ngarekam suarana ge dipanyangkeun saeutik kita singkat cerita ieu teh geus nepi nya ka lokasina jadi di dieu teh tujuan abi tinggal liwani kaberes jadi ieu teh abi silaturahmi nya geus ka imah si lolo tah ieu jelmana tah jadi di dieu teh abi teh keur muka laptopnya akhirnya naskah drama soalna kedeung di samenan jadi kudu dijieun naskahna sabenerna mah ringrang ieu teh geus soalna sabulan kurang deui waktuna teh jadi sieun teu kaburu we tah kicu da bingung geus video anaon deui nu penting mah geus we eta laporan abi teh bahwa abi teh nyieun naskah drama taina teh geus sorenya setengah genep kurang setengah maksudna teh ieu teh jam setengah genep kurang 30 menitnya guys da geus burit mantakan ieu teh langsung pulangnya di dia teh katamah deui hujan lagi geus root langsung we uwi tanpa basa-basi teuing geus kitu we arek FYP rek moal teuing kumaha deui nuhun.